Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dangu patetep layar dina video tutorial ngagunakeun aplikasi Canva salaku media pangajaran. Sim kuring sapara kanca tim produksi ti Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa jeung Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu video diajukeun dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Haris Santosa Nugraha MPD. Ieu tutorial teh ngarojong kana KD 3.5 pengajaran dongeng mata pelajaran bahasa Sunda di SMP kelas 7. Tah, ku kituna langsung wae urang prung praktek. Anu kahiji tangtuna urang kudu ngaunduh aplikasi Canva dina HP di Play Store atau App Store. Carana, buka Play Store atau App Store, tuluy ketik aplikasi Canva. Ieu aplikasi otomatis bijil di baris kahiji tuluy klik install. Tungguan nepi ka aplikasi Canva geus ka-install. Sabab sim kuring geus miboga aplikasi Canva, jadi langsung wae buka ieu aplikasi. Sanggeus beres ngaunduh aplikasi, buka aplikasi Canva tuluy nyieun akun atawa daftar. Urang bisa daftar atawa asup make akun Apple, Google, atawa Facebook. Nah, ieu mangrupa tampilan mimiti tina aplikasi Canva. Aya loba template anu disadiakeun dina ieu aplikasi, seperti poster, iklan, kartu, jeung sajabana. Lengka satuluyna nyaeta nyieun desain. Contona di dieu ngagunakeun desain anu geus disadiakeun dina aplikasi Canva. Upama urang geus boga teks dongeng anu rek didesain, urang bisa langsung wae maste dina ieu desain. Urang bisa ngatur tampilan dina teks saluyu jeung kabutuhan seperti ngagedekeun atawa ngaleutikeun teksna ku cara narik salah sahiji titik anu aya di pojok. Urang bisa ngaganti huruf ku cara mencet pilihan font anu aya di handap. Pikeun ngedit teksna, urang bisa mencet pilihan sunting. Saupama hayang nambahan gambar atawa elemen anu dibutuhkeun, urang bisa milih elemen anu geus disadiakeun ku cara mencet tanda tambah anu aya di belah kenca handap. Tuluy teangan elemen anu dibutuhkeun. Sanggeus kitu, tinggal atur posisina atawa ukuranna ngaliwatan titik opat seperti tadi. Urang oge bisa ngubah warna elemen ku cara mencet warna anu aya di handap. Tuluy ganti ku warna anu dipikahayang. Lamun urang hayang ngagunakeun elemen anu sarua, urang bisa mencet duplikat. Upama desain anu dijieun geus beres, lengka satuluyna nyaeta nyimpen desain. Carana nyaeta pencet tanda panah ka handap anu aya di belah luhur. Sanggeus kitu, pencet simpan. Ku kituna desain otomatis aya dina perangkat urang. Aplikasi Canva teh miboga kaonjoyan jeung kahengkeran. Nyaeta aplikasina haratis jeung miboga rupa-rupa desain grafis, animasi, template, jeung sajabana. Tapi, ieu aplikasi kudu ngagunakeun data seluler. Jadi, teu bisa ngagunakeun ieu aplikasi nalika urang teu miboga data seluler. Jeung aya sababaraha template atawa desain anu kudu mayar. Tah, sakitu heula tutorial ngagunakeun aplikasi Canva salaku media pangajaran dongeng. Mugia manfaat tur biasa dilarapkeun. Hapunten tina samudaya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.